bebesan kadaria orang ngumpul seserian tapi omat ulah sok seri sorangan bisitana cek batur jelema edam. Kos aing keur berkabung ya mah kos Berkabung ku naon, Brad? hayam urang anjir pae ketabrak motor mangkading keur ngenog anjir. Eueuh gawe teh eta motornya. Matak naon di jalan ge lega ngadon ka kandang hayam karunya hayam di dinya anjir mana keur ngendog deui. Ya lain motor nu ka kandang hayam kehead hayamna nu keur ngenog ulin ka jalan. Lain motor anjir biraku motor eueuh gadag situ ka kandang hayam situ rek naon di didinya anjir anger kosim ye. Mau katabrak nama di jalan, Brad. Heeh. Watirnya jika nama eta meureunnan euy rek ka warung eta teh meureunnan meuli pempes persediaan jang etanya hayam nu anakna teh. Henteu lain rek meuli pempes lain anjir arek neang bidanena anjir rek babaran hayamna kagok anjir kagok edan. Salakina berarti Brad kurang ajar mah kuduna lalaki nu neang bidan mah. Cia pan salakina parah anjir kosim ieu ampun teuing. Ha bisa wae ieu cangkang emeron ya anjir. Lieur aja ngobrol jeung si kosim nya aing teh keur berkabung anjir. Sim. Jigana orang euy geus mulai titik frustasi. Jadi karyawan meta anjir. Beki dia teh anjir bayaran teh anjir beki leutik. Da beda anjir ajeun piwer baheula dibayarna sakieu dolar. Ayeuna mah anjir piwerna tinggi oge dibayarna anjir leutik. Ngeusan aing jiga nama euy jadi karyawan meta aing mending kana di aplikasi sejen anjing. Tapi Brad cek kosim mah Brad. Sing sabar di dinya nya. Dapan sagala lagi butuh perjuangan Brad. Sing inget nya kana pepatah Thailand. Pepatah Thailand nu mana itu? Nu kieu nih Brad. Kaplanang euy. Cik euy. Lapna na. Cap euy. Lapna na. Cik euy. Nu kitu. Pan aing teu ngarti teh kos, bahasana ge kos. Anjing. Lain ai si lain orang mana anjir? Kosim ge sarua teu ngarti cek batur. Kosim ge. Parah anjing. Hah, bisa wae ieu anjing caplang ya. Brad. Urang mah keur bingung ieu teh euy. Pan urang teh keur nguruskeun tatangganya gering nih nyan di eta puskesmas Cigayam. Terus Ayeuna teh cenah kudu dirujuk euy ka rumah sakit. Ka Ciamis. ya kari rujuk atuh teh gampang aya di dinya. Lain kitu, Brad. Masalahna pan urang teu hafal heuh tatangga urangnya baheula pernah kawin jeung rumah sakit. Naon hubunganana geura? Berarti baheula cerainya di rumah sakit teh ayeuna kudu rujuk geura. Sete maknya sete jelema kawin jeung rumah sakit ai si lain kosim. Kita gitu konsepna kos yeuh dengekeun ku maneh. Surat rujukan teh maksudna surat rekomendasi nyaho ti puskesmas bahwa puskesmas eta teh henteu sanggupkeun ngarawat eta tatangga di dinya. Jadi kudu dipindahkeun ka rumah sakit umum kaitu. Mungkin tetangga di dinya geringna berat. Di dinya anjir. Ah berat kumaha Brad? Urang kemarin ningali awak lagi pegang anjir arek berat kumaha? Paling 35 kilo. Dim, jelaskeun ka si kosim ieu aing. Yeuh. Lur, aing daripada ngajelaskeun ka si kosimnya, aing mah mending keneh ngajelaskeun ka Rorongo anjir. Lain awakna kosim penyakitna si teh. Hah, bisa wae ieu yeuh anjir reungit cikungunyah yeuh. Musingkeunna ka aing. Jana maneh ribut cenah tadi di lapang keur lajo bola. Brad. Naon di? Anger siung sok ngerakeun anjir. Atuh da pusing geura Brad. Kosim keur ngeunah duduk santai sisi lapangnya kieu ningali nu main bola. Eta hakim garis hayo we mundar mandir hareupeun Kosim ngahalangan geura.
matak naon mun Kosim ngajedog atunya. Lain hayu pemain kakulon, milu kakulon, pemain kawetan, milu kawetan, gawe. Parah. Terus di kumaha eta Hakim Garis? Aduh udah pusing Brad, Kosim juga manusia anjir. Tengkas we ku Kosim teh. Labuh ku manehna. Tuh narima anjir galungan jeung Kosim. Parah. Parah sih mah. Ya, Hakim Garis mah eta tugasna sia teh. Pan tugasna anjir ngontrol bola. Eta bisi offset atau bisi aya pelanggaran. Ngerti teu maneh? Heh? Ngerti teu? Ngarti atuh. Aya nama Kosim gitu loh mah. Cepet ngarti nu kitu mah. Ieur sia mah anjir ngarakeun aing. Depan nanyakeun mah ka aing si Kosim mabok naon cenah ngakan ku cubung cai aing teh si Kosim. Akun anjir. Bet Kosim mah teu lieur ieu Brad, nu lieur nama eta pemain bola. Bola hiji diparebutkeun ku lobaan. Matak naon marawa ti imah. Juga nu can karolot wae merebutkeun bal hiji. Capek anjing ngomongin si Kosim ya ampun teuing. Ha bisa wae ieu yeuh Kemang Saroja yeuh. Aing masih teu ngarti akun aing pelanggaran deui wae. Padahal anjir konten asanan teu rupa-rupa aing naon nya Buah-buah Brad. Wasit nu mingpina eta baheula meureun nu di Bahrain teh anjing. Sok curang anjir aya. Kitu mah berarti sugan eta pelanggaran ringan lain mun pelanggaran ringan mah leuheung Brad kartu kuning. Mun pelanggaran berat anjir mau bisa main di dinya kartu merah eta teh. serempak deui wae ya si Kosim anjir. Please kos. Ya henteu siga permainan bola sia teh. Pelanggaran akun nyaho teu? Pelanggaran akun. Henteu make aja aya kartu kuning, kartu merah teu. Komo anjir wasitna di Bahrain mah moal sia teh. Wasitan eueuh akun mah. Akun pelanggaran nyaho teu? Lamun pelanggaran akun eta teh kete akun urang teh moal bisa berkembang maksudna kitu ngarti teu maneh. Lah, serahkeun ka Kosim Brad kitu mah. Bisa di mana? Kosim gitulah. Naon teu bisa ye. Ngerti. Gampang hayang akun berkembang mah. Tinggal sadiakeun pot nu alus nya mahal anjir kade pupukan poe disiram dijamin berkembang sok. Ya, cek aing ya anjing. Parah anjing rempagna ieu si Kosim. Ya, cek aing mah nu dipupuk mah cek aing mah otak eta di dinya. Otak dipupuk make pupuk kanang. Teh ameh teh gagal tumbuh nu kieu teh tah gagal tumbuh guys otak nu kieu teh. Hah bisa wae ieu anjir cika-cika ieu. Aing boga dosa naon ka dulur aing kos. Emang kunaon Brad? Heuh tadi ningali urang teu malampir anjir ka imah liwat we hungkul. Karek apal Kosim mah. Didinya boga dulur malampir Brad. Serem anjir malampir mah keur Kosim budake baheula nempona TV make ituk nu ngararewig. Anger anjing si Kosim ieu geus caprak ya ampun teuing. Si grandongna milu teu. Banget anjir grandong aneh itu juga grandong mah. Please kos. Maksudna malampir teh anjir nyarimpang ka imah aing. Lain malampir nu dina TV lain, nu dina film lain. Ya, nyimpang. Paham teu? Nyimpang. Malampir anu dina film mah pan maneh nyaho meureun pernah maca. Cerita ini hanya fiktif belaka, berarti meureun malampir teh naon? Fiktif belaka mah tuh bohongannya. Heueuh, eta nyaho geuning emang. Kosim gitu loh. Manyata apa nu gitu-gitu acan. Banget horong anjir. Anger si ieu. Ya. Malampir jeung grandong eta ayana ngan saukur dina sinetron. Ai sinetron Brad eta budak wa utar apa budak di Iloh. Goblok anjing Kosim ieu. Sinetron kos. Sinetron. Lain anakna sasaha sinetron teh nya film teh tadi nu na TV. Sinetron anjing. Si saha cenah ieu? Hah bisa wae ieu yeuh anjir. Baya wakeun ae yeuh.
Naon nih? Mananya deh? Nanya naon? Eh, Anjir. Hareudang anjir majuna yuk. Yuk. Keren. teu hareudang make baju ieu mah berat. Meuli baju ieu mah pan langsung aya AC-na anjir. Moal hareudang. Please kos, iya baju anjing lain ruangan perkantoran situ. Kayaknya make AC segala ini. AC naon anjir? Maksudna angin cepoy-cepoy jadi adem hawana teh. Cepoy-cepoy sket. Kagak mana euy. Kosim atuh gitulah. Guys, nyadar tuh guys. Iya. Nyadar tuh. Jika vokalis Malaysia anjir anu selem geuningannya. Gerimis mengundang? Ah eta anjir. Kan iya mah selem kayu anjing jeung selem aibon. Gitu. Yang puas ininya mah. Digagah asli euy. Luar biasa ya. Beli di mana nih? Biasa berat, gaya doang kok sih mah. Gua gandeng nanginjem ti si Emo. Bapaknya aing meuli. Ya, tinggal meuli eta nakaranjang koneng di dinya tah. Tinggal check out sete kosim. Injeum erakeun anjir. Check out berat. Heeh. Kelatunya kosim ek nangan imporan dah heula. Naon sete anjir jadi kenarana ieu maneh? Pan ke check in heula kosim. Di hotel heuh. Ke karek check out. Relin? Boa ebah. Henteu kudu anjir check out nakaranjang koneng mah henteu kudu check in heula kos. Teu kudu anjir. Emang dasar cek aing si kosim otak cek aing gitu. Bener teh guys. Keur marempag anjir ngaras otakna si kosim mah. Ripuh. Ya, teu kudu kos. Jeung kudu check in sagala anjir. Ka Oyo. Ampun teuing. Hah, bisa wae ieu anjir. Orong garing ya.